Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum. Nyangakeun banjir getih di mumunggang pasir. Biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka Bah Jaeni meneleng. Bagenan nya kitu keneh. Anu antukna duanana ngadon paperong-perong. Malah jigana teh bari silih rengan. Teu beda we ti ucing pasaranog jeung anjing. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Duh ka mana geus silah? Bahkenan akhirna ngasongkeun pananya. Sugan we ieu jalma teh urang padepokan lemah neundeut. Sakumaha anu didongengkeun ku saduloh tea. Ku kituna geus tangtu manehna bakal bisa mereka terangan tina perkara Arya atau Anggana. Ya, dek kacibulan. Nah gitu. Bah Jaeni bari ngarandeg. Itu nah. Jadi andika teh urang Cibulan. Bah Kendan teu telepek. Lain. Kaula mah lain urang Cibulan. Jauh kitu Cibulan teh. Bah Kendan nanyakeun deui. Memang nya can nyahoeun lantaran tacan pernah nyaba ka dinya. Jauh. Kuningan dika teh kawas-kawas lain urang dieu. Bah Jaeni ayeuna mah anu nanyakeun. Memang teu salah. Kaula mah di Cimalaka. Ari Andika di mana pamatuhan teh? Sarua atuh jeung kaula. Pada lain urang dieu. Kaula mah ti Malangbong. Bah Jaeni terus terang. Oge kacurigaanana geus mimiti leungit. Atuh bah Kendan nya kitu keneh. Lantaran tetela manehna oge sarua pada semah. Kanya kalatunya. Boro aya nu deuk ditanyakeun. Bah Kendan bener-bener ngerasahan jelu. Ya. Deuk nanyakeun naon kitu? Yah, andika ge datang tu mah nyaho. Ari lain urang dieu mah. Bah Kendan bari melong. Nya teu munggu. Lantaran kaula di daerah ieu teh geus rada lila. Wah, itunya. Nyawa atuh meureunnya andika teh ka jalma anu ngaran si Anggana. Bah Kendan togmol nanyakeun. Anggana urang lemah putih. Bah Jaeni negeskeun. Nya. Kuningan dika nyaho, baraya kitu. Bah Kendan curigana geus mimiti bijil deui. Sanu nyaho upama ieu jalma teh aya patula patalina jeung Anggana. Lain baraya, nyaukur nyaho we. Tapi da wawuh man teu. Oh, gitu. Jago cenahnya manehna teh. Oh cenah cuk beja. Keke lain. Nah. Deuk aya naon gitu ka Anggana teh.
Bah Jaeni geus mimiti timburu goreng. Oge lantaran maksudna ayeuna teh kapan manehna sasatna deuk silaturahmi ka Aki Tirtaguna. Jadi lamun ieu jalma teh nyata-nyata aya maksudna goreng ka anggana, teh salahna. Upama maksudna kitu teh kumanehna dicegah itung-itung ngebrehkeun kabersihan hate manehanana ka pihak Aki Tirtaguna. Kitu teretetna hate Bah Jaeni harita. Diwarah tuman. Bongan make kaya murid kaula. Bah kenan bari murir-murir kumisna. Nembongkeun gos ieu aing jago. Deuk diwarah. Geuning asa ngababarikeun haker geus lah. Nah sanggup kitu ngawarah ka anggana. Bah Jaeni bari nyerengeh. Dah, ama geus sanggup sagala. Ulah disebut si kenan jaduk kahot Cimalaka. Upama teu bisa ngaragdageun si anggana mah. Bah kenan susumbar bari nepak-nepak dadana. Gitu. Tapi dah leuwih hade mah sang hareupan we nu ngaran si Jaeni. Bah Jaeni bari ngahehe. Saha kitu si Jaeni teh? Andalanna si anggana? Mitrana anggana. Saha? Di mana ayeuna ngajedogna? Sarua pada di Lemah Putih? Iya kapan? Di hadapan Andika nu ngaran si Jaeni mah. Bah Jaeni ngahehe deui bari nepak-nepak dadana. Urang ajar ha? Kutan Andika teh komplotan si anggana ha? Bah Kendan jadi muncereng ka Bah Jaeni. Memang Kendan. Cing. Lamun bener Andika ngabogaan maksud goreng ka anggana. Coba geura bejadkeun heula dadana si Jaeni. Bah Jaeni oge terus we susumbar bari teureuh nepak-nepak dadana. Nah ki Jaeni teh jadi kitu. Nah bener teh. Nu keur nyerangkeun ti tukang entang kakai teh ngagerentes. Tembong riukna bangun nu ngandung kakaget anu lain di kieuna. Sabot manehna keur kitu nuker pada ngumbar sungut teh geus gapruk manten galungan. Ku kitu teh mah Bah Kendan anu geus teu katahan nyandet nafsuna. Ngarasa gemes nu lain di kieuna. Mana horeng nu diajak nyarita teh kasebut musuhna keneh. Atuh Bah Jaeni dina ngayonanana nu jadi lawan teh bari hate mah lain deui gumbirana. Kok itu teh mah manehna geus bisa ngebrehkeun kanyataan kabersihan hatena ka anggana. Mun seug pihakna Aki Tirta ngarasa cangcaya moal mata hese ngebuktikeunana. Ayo ketrukeun kabeh kuwasen teh kenan. Bah Jaeni ngahehe bari nyolowok. Kilak manehna nyerong bari terus ngerempod pikeun nyingkahan gempuran Bah Kenan nu harita ramo-ramo leungeun katuhuna disamarekeun deuk nyabetkeun gerong. Sabot kitu hiu des pigeurang Bah Kenan geus teu bisa disalametkeun deui dihanca ku tenggelan kepang. Bareng jeung eta leungeun Bah Jaeni nu sabelah deui geus nyerepet empong ti gigir cedak teu salah deui ngahanca punuk. Bah Kenan ngegerung bari meh-mehan ti jongklok geus kitu heat duh disusul ku sodokan pereup katuhu Bah Jaeni ngabentur luangan. Bah Kendan ngahanyu bari panon ngeburileng ka luhur cedak saterusna pereup kenca Bah Jaeni ngabentur carehamna. Bah Kendan ngegerung deui sarta sorana les-lesan teu beda we ti nu deuk maragatkeun nyawa. Tapi Bah Jaeni saeutik oge teu mere kasempetan pikeun nyeunghap. Harita keneh oge tenggelan kemar Bah Jaeni rekat diheumatkeun ka handap cedak nganca sirah. Bah Kendan ngegerung deui
bari badana langsung ngagedebut satakerna. Kancadang panyana teh manehna geus moal aya hojahna deui. Lantaran munilik syariatna mah manehna teh kudu terus ngusak. Tapi kanyataanana harita keneh oge ngagentak bahkenan ngagurinjal deui sarta tanta parah deui ngan jedak bae bincurang Mbah Jaeni dihancak satakerna. Ari jedak, ari gerewek we Mbah Jaeni ngagero bari aduh-aduhan. Cerete curelat bae maneh luncat ka gigir bari pupuringisan nahan ka nyeri. Sedengkeun bahkenan ngagentak nyelegedeg bari semu nur manggieung. Bogoh gempuran-gempuran Mbah Jaeni teh lain deui hebatna. Cadah sia sugan sia teh geus jadi bangke. Mbah Jaeni nyarekan sarta panuna ngaburileng ka bahkenan. Weh, tacan waktuna deuleu Jani. Ulah sia teh bakal anggeulan ngajolopong teh. Bahkenan ngahuakeun. Ketakna mah teu kurang-kurang. Bari tandangna oge kacida mata kagetna. Eta we harita keneh oge ujug-ujug sabrut we manehna narajang miheulaan. Tapi Mbah Jaeni teu cileureun, rikat manehna ngajorelat ka gigir, kilak nyerong bari langsung ngadiuskeun pereupna deuk ka bentur puceuli. Rokaya bahkenan oge dina cingeusna mah teu eleh geleng. Ngagentak manehna malik. Ngabarengan gerakna leun katuhu, deus tenggelan kepang. Teu salah deui ngahancak pigelang Mbah Jaeni. Aduh, Mbah Jaeni ngagero bari leungeunna ngerepeng, jerat. Maneh luncat ka kencaeun lawan sarta langsung ngajejekeun dampal sukuna kana kekemplong. Kan bae bahkenan rikat naker robah kuda-kuda nyerong ka kenca. Bari nyebetkeun leungeunna dipake mapag dampal suku. Tuh, mumuncangan Mbah Jaeni geus teu bisa disalametkeun deui. Setan sia. Mbah Jaeni nyarekan bari ngagentak ngejetkeun dampal sukuna. Sedengkeun leungeunna sakilat naker dironjangkeun ka hareup newak pigelang leungeun bahkenan anu cikeneh mentas ngepeng mumuncanganana. Det dicentok satakerna teu enta parah deui sereu. Bahkenan ka hareup teu enta parah deui atuh. Gejrot bae beungeut bahkenan dipepeg satakerna. Manehna ngagerung sawot kitu cedak. Tuh Mbah Jaeni nyusul tepus ngabeset huluangen. Geus kitu cedak tenggelan kapeng Mbah Jaeni ngahancak sirah palebah puceulina pisan. Tobat. Akhirna Mbah Kendan ngoceak sarta badana ngakedebut nang karak bengkang. Tapi tetela kanca daya tahan Mbah Kendan teh es tuning mata kaget. Harita oge bareng beteung manehna deuk terus dihanca ku gempuran dampal suku. Manehna rikat ngagorentel ngajauhan. Masa terusna gegerelengan dina kacepetan luar biasa. Nu tumerapna ka Mbah Jaeni nepi ka olohok nempokeun. Geus kitu kurinyal Mbah Kendan hudang deui langsung nyelegedeg. Panyana teh deuk ngalawan deui. Tapi kanyataanana mah manehna teh kalah ngajorelat kanu bala. Terus ngabecir ninggalkeun pakalangan. Rupana bae manehna geus ngarasa kateter bener-bener. Diteruskeun oge pasti manehna nu bakal eleh. Mondong kabur Kendan. Mbah Jaeni nyorowok bari paparahna mah deuk mudag. Dah, bae ge Jaeni tong teuing terus diudag. Ujug-ujug kadenge nu nyorowok ngahulag. Nyaeta jalma nu keur nyalingker di tukangeun tangkal kai tea. Ari gebeg teh. Mbah Jaeni ngarenjag lain memeusan. Ngagentak manehna malik kalebah datangna sora. Ari breh bet matak tambah-tambah reuwas. Mireungeuh nu keur ngajanteng bari nyerengeh. Nu tayalian ti Aki Tirtaguna. Nu ayeuna kumanehanana deuk didatangan. Nuhun ke Jaeni.
Katarima gawean dika teh. Aki Tirtaguna bari ngetayap nyamperkeun. Aduh, Kang Tirta, hapunten kuring. Bah Jaeni teu sirikna ngejerit, dregdeg maneh nak muru langsung ngarangkul ka Aki Tirtaguna. Alhamdulillah. Aki Tirtaguna ngegerendeng bari males ngarangkul ka Bah Jaeni. Ku bungah-bungahna mireungeuh babalik pikirna Bah Jaeni. Aki Tirta nepi ka nyurudutkeun Cipanon. Lain, dade ka mana Ki Jaeni teh? Panyana akang, Ki Adi teh geus mulang ka Malangbong. Acan Kang. Nyeta kuring teh. Maksad mah bade ka Cibulan. Sejak nyanggakeun pertobat ka salira Kang Tirta. Rumaos kuring teh aya dina kasalahan. Ari tadi ngadon moklok sareng Kikendan. Nu aya niat awon kajang anggana. Nyerugi we kaderna galungan. Nya. Perkara nu cikeneh mah. Pan akang oge geus nyaho. Syukur Ki Adi geus nyata-nyata ngebrehkeun kabelaan ka Ki Anggana. Katarima pisan ku akang. Jadi Ki Adi teh ayeuna deuk ka akangnya. Kebeneran we. Di dieu papanggih. Leres Kang Tirta. Dupi akang bade angkat ka mana ayeuna teh? Deuk ka Lemah Putih neang Ki Anggana. Lain. Ari Ki Adi tepung heula kitu jeung Ki Angga. Teu acan Kang. Maksad teh upamitos nepangan Kang Tirta bade teras we ngabujeng ka anjeunna. Kabeneran atuh. Hayu we ayeuna mah urang ka Lemah Putih. Tada teuing geura bungaheunana. Geus kitu mah teu talangke deui. Beral bae Aki Tirtaguna jeung Bah Jaeni arindit ti dinya. Bari saja jalan guntreng ngadarongeng. Teu jiga-jiga urut musuh. Bakuna mah Bah Jaeni anu ngabuih ngadongengkeun tina hal kaayaan Bah Laduni nu nyata-nyata ngandung maksud goreng ka Anggana. Kanca dangu sadayana. Pamana Arya teh ngarana Sudira di Ciawi mah. Kaitung pangmoyana. Eukeur mah jalma aya katurug-turug boga pangabisa. Kaasup golongan jawara nu can kabejakeun geus ragrag di pakalangan. Imahna nyeng celing misah ti tatangga. Harieum Buni kudapuran awi nu paselang jeung kakayon sakurilingna. Mangka-mangka hirup nyorangan. Dududaan sanggeusna ditinggal maot ku bojona. Manehna teh teu daekeun deui boga pamajikan. Alusna teh teu boga anak. Ukur ngukut. Nyaeta Arya anak lanceukna awewe. Kacida dipikanyaahna teu beda we ti ka anak pribadi. Salianti Arya aya deui alo kaponakanana nu sejen. Nyaeta anak lanceukna nu lalaki ngaranna Musa. Umurna teu sakumaha gesehna ti Arya. Kitu we lah pakokolot supa. Ari pangnangukut Arya dumeh katempona pikawatirenaker. Tiker leutik keneh Arya teh es duning tacan pisan narima kanyaah tinu jadi bapak.
dilurjeunkeun. Manehna katut inungna ku bapana teh diantep dikajeunkeun. Ngeunaan kana paribasa dikungkung teu diawur, dicangcang teu diparaban. Tahun-tahun diantepna teh malah ti keur waktu Arya dikandung keneh 3 bulan. Ari heg teh digetrik-getrik ku Sudira. Cendekna mah digeuing di papatahan. Kudu kumaha carana jalma nu boga pamajikan. Bapak Arya teh kalah ka nyangangang ngarasa teu ngeunah dumeh di papatahan ku sahandapeun. Di harita plengles we Bapak Arya teh teu datang-datang ka Ciawi. Malah nepi kabrolna Arya gumelar ka alam dunya. Bapana teh lebeng teu embol-embol. Nya kalawan pamenta inung Arya. Bapak Arya nu ngaranna Musa teh kudu diteangan. Suganan bae cenah. Daekeun babalik pikir ari budak geus lahir mah. Santeuna hiji bapak piraku teu nyaah kanu jadi anak. Di kumahaan teh Sudira teu mungpang berabae manehna indit sejak neangan Musanib. Nepi ka Mulan Malen aya di panyabaan biur ka ditu biur ka dieu pikeun nohonan pamerdih nu jadi lanceuk. Bakating ku hantem di kulibek akhirna kapanggih oge. Sarta teu talangke deui paralak bae ku Sudira dibejakeun yen pamajikanana geus ngajuru. Budakna lalaki kalawan salamet teu kurang naon-naon. Nu tungtungna diimplik-implikan. Musanib kudu balik ka Ciawi. Kitu talatahna nu jadi lanceuk. Disangkana ku Sudira Musanib teh piraku teu atoheun dibejaan pamajikanana geus ngajuru. Ka pamajikan sakitu nganyanyerina. Ari ka anak mah piraku teu nyaah. Mangka-mangka kasebutna anak mungaran. Tapi kanyataanana bet sabalikna tina panyangka. Musanib teh pisan riuk-riuk anu bunga. Malah pokna. Keun bae cenah geus ngalahirkeun mah. Da memangna nu reuneuh mah kudu ngajuru. Waktu Sudira pok deui ngajak balik. Musanib tetep mugen. Ari hek teh ku Sudira diwaweleh lantaran kutina geus ngarasa jengkelna. Musanib kalah ka nyeuneu. Darwe maseaan malah nepi ka galunganana pisan. Teuing mana nu asor. Nganu tetela Sudira ka Cidaripuhna. Dina balikna ti dinya nepi ka Rumangieung meh-mehan teu bisa nepi ka Ciawi. Sadatang-datang ka imah paralak bae. Kaayaan Musanib teh kalanceukna dibejakeun. Ditetek sacerewelena taya pisan nu kaliwat. Nu ditarimana ku indung Arya ngan ukur ku nyurudutkeun Cipanon bari sesegruk kanyanyerian. Teuing tina ku bawaning tugenah anu pohara. Ku kitu deh mah. Indung Arya teh piraku we teu gudawang hatena. Eukeur mah aya kasebutna dinyanyeri saumur-umur kudu jadi salaki. Katurug-turug ayeuna kitu pisan buktina. Ngaja-aja di teangan kalah ka ngagelutan kanu jadi adi. Ku kituna antukna mah brek bae indung Arya teh gering. Ngaran-ngaran nu gering katumpangan. Kasebutna oge kanyanyerian. Sakitu ditatambakeun ka ditu ka dieu teh estuning taya mendingna pisan. Eta oge tembong. Aya eungkeut-eungkeut maju kana jagjag. Tapi nya kitu terus ngareunggeuy teu beda we ti nu gering nangtung. Nu antukna pisan mah sanggeus indung Arya sakitu lilana diganggayong ku panyakit nu lain enteng-enteng. Geletuk bae manehna maot.
Nyawana ninggalkeun raga badag nu geus teu tahan ngarandapan panyakit-panyakit batin nu kacida parnana. Sedengkeun Musanib tetep teu embol-embol ka Ciawi. Atuh Arya teh terus we dikukut dipikanya ku Sudira. Sarta dina geus dewasana nya ku Sudira dibawa ka padepokan Gunung Cupu. Sina guguru ka paraksa bumi nu memang guru manehanana. Ku sareat mah Arya teh moal nyahoun yen Sudira teh sakadar pamana nu ngukut manehanana. Tapi nyaeta da puguh loba nu nyahoun, boh tetangga-tetanggana, boh dulur-dulurna. Sakitu ku Sudira diipat-ipatkeun teh. Ulah loba carita. Akhirna mah Arya nyahoun oge yen manehna teh lain anak pituina Sudira. Tapi ari ngabasakeunana mah tetep we nyebut abah. Memang kitu, Sudira oge ngabasakeunana. Sanggeus Arya tamat guguruna di paraksa bumi. Dina mulangna di Ciawi, dek bae manehanana nanyakeun tina perkara nu jadi bapak. Ku kitu teh mah rasa penasaran. Mun hirup keneh hayang nyaho jungkerengna nu jadi bapak. Mun geus maot hayang nyaho di mana dikuburna. Ya, bapak hidup teh baheula we geus maot ditandasa ku Sutajaya di Cigalontang. Kitu pok-pokan Sudira dina ngajawab pananya Arya. Memang nya kitu pisan. Nukung si kadenge kumanehanana yen Musanib teh ditandasa ku nu ngaran Sutajaya. Malah harita teh bari pok sakalian diterangkeun kumaha ciri-cirina Sutajaya. Nyaeta aya tapak tatu dina tarangna. Dupi abah kantos ngayakeun baritungan sareng Sutajaya. Arya nalengteng bari napasna geus mimiti ngahegak. Pangaruh emosi nu datangna dadak-dadakan. Ngagedur jeroun dadana. Yah, gua abah mah teu kuat. Tapi lamun ayeuna Arya deuk nembongkeun kabelaan mah kanu jadi bapak nya kacida alusna. Walur we si Sutajaya teh ka Pangandaran. Moal hese nanganana lantaran aya cirina. Dupi jenenganana saha abah teh? Arya terus tetelepek hayang leuwih jelas. Munaib ngaran bapak hidup teh. Tembah Sudira bari terus ngahuleng. Teuing ngarasaeun teuing henteu yen nyebutna salah. Tapi nu tetela manehna teu nyarita deui, malah kapan make terus ngahuleng. Tah nyati dieu pisan sabab musababna nu batak Arya terus ngatak-ngatak Sutajaya. Ngan nyaeta maksudna hayang malaspati ka Sutajaya teh hese naker dilaksanakeunana. Cacakan waktu ti heula teh mun teu kaburu datang Bahladuni. Bisa jadi Sutajaya teh ayeuna geus palastra jadi korban bedog manehanana. Atuh akhir-akhir ieu sanggeus nyata-nyata manehna kasorang ku Bahladuni. Dina ngabelecetna teh henteu ka Ciawi nyampeurkeun Sudira. Tapi langsung ngajugjug ka padepokan Gunung Cupu ngadatangan nu jadi guru. Hal ieu teh kanyahoan ku Suwita bapana Musa. Nyaeta lanceukna keneh Sudira. Poe eta keneh oge gancang we dibejakeun ka Sudira yen manehna kungsi manggihan Arya keur ngarekuh nanjak ka Gunung Cupu. Teu digeroan teh lantaran jauh. Geus tangtu moal kadengeun. Nah teu datang ka dieu si Arya teh. Nah hasil teu kitu maksudna. Sudira ukur nyarita di jero hate.
Tapi ari tembusna kaluar mah teu ngalobakeun nyarita naon-naon. Malah teu bangun kaget. Ukur pokna teh aya talatah nu jadi guruna meureun. Nu matak Arya langsung ngadatangan ka Gunung Cupu. Harita teh kabeneran Musa keur aya di dinya. Nganyang kanu jadi paman. Atuh sanggeus manehna ngadenge caritaan bapana nu ngabejakeun tina perkara Arya. Terus bae manehna pamitan. Indit ti imah Sudira teu sirikna lurusuhan. Pikeun nu telik mah geus tangtu mata kaget. Mireungeuh kaan Musa nu dadak-dadakan robah pamulu. Tapi ari pikeun Suwita mah jeung Sudira anu memangna teu nelek-nelek. Maranehanana teu ngabogaan curiga naon-naon. Duanana kalah katerus we ngobrol ngaler ngidul. Kanca dangu sadayana. Najan bener aya kasebutna. Nurutkeun panca kaki mah Musa ka Arya teh pernah adi misan. Pada tunggal sarini saaki. Jadi tacan jauh-jauh teuing masih keneh disebutkeun dulur landep. Tapi nyaeta teu kapianggeuhan ku kitu. Kayan hate Musa lain deui mikagirukna ka Arya. Geuleuh ceceb nu geus teu bisa disisilihan deui. Dan nyaeta saeutik oge teu ditemrahkeun da ari lahirna mah. Teu jiga-jiga nu neundeun hate. Kawas nu heueuh midulur. Daek campur gaul bari ngebrehkeun budi parangi nu bear hegar. Jadi beunang disebutkeun beungeut nyang hareup ati mungkir. Kituna teh dilantarankeun ku hate nu sirik pidik. Lahirna timbul sifat-sifat belang bayah gin dipikir. Teu pira alatanana mah dumeh ngabogaan rasa asa dipilih kasih kudu jadi paman. Nyaeta ku Sudira nu dianggapna dina prakna ngabagi kanyaah ka alo-alo kaponakan teh. Beunang disebutkeun cueut kanu hideung, ponteng kanu koneng, dengdek teuing ka Arya. Nu akhirna hate Musa timbul nyungkelit. Ka Arya jadi malik ijid lantaran dianggap embe hideungna. Bibit buitna pangna manehna disee. Kasilih asih kasingsal kanyaah kudu jadi paman. Geus puguh tina urusan raja kaya. Sudira teh nangtukeun warisan ngan ka Arya sorangan. Kituna teh meunang nurutkeun timbangan Sudira nu kacidasakna. Meunang dibeuweung diutahkeun. Saperkara Arya teh kukutanana ti leuleutik. Malah geus dianggap anakna pribadi. Atuh kadua perkarana di lain-lain oge Arya teh aya kasebutna budak pahatu. Lur kaayan indungna keur hirup. Beunang disebutkeun jalma katalangsara taya kaboga. Dikungkung teu diawur, dicangcang teu diparaban kudu jadi salaki. Malah Aryana sorangan nepi ka teu nyaho dinu jadi bapa. Beda deui jeung Suwita, nyaeta bapana Musa. Kasebut jalma nu aya deuleunana. Sedengkeun anakna ngan hiji-hijina. Ku kituna sanajan teu dibagian oge. Teu nanaon. Musa mah moal nepi ka kadungsang-dungsang hirupna. Tah, perkara ieu teh dianggapna keur Musa mah tetep we teu adil. Pamana nyata-nyata ngawilah-wilah kanyaah. Katurug-turug ditambah deui ku suah sejena. Nyaeta tina perkara guguru elmu ka paraksa bumi. Anu mangkuk di padepokan Gunung Cupu kasebut guruna keneh Sudira. Waktu Arya guguru kadinya. Kahayang Musa mah manehna oge milu guguru. Orokaya ku paraksa bumi ditolak. Lantaran maksudna paraksa oge ngamuridkeun teh ngandek ka saurang. Memang kitu biasana. Baheula oge nu ditarima guguru teh ngan Sudira. Sedengkeun Suwita
sakitu totorosolna oge kekeh teu ditarima. Mun kusuwita mah tindakan paraksa bumi kitu teh teu dijieun nyeri hate. Kumanehna geus cukup kateuleman. Mana kitu oge meureun pamakena. Atawa bisa jadi supaya teu matak riweuh. Tapi tumrapna ka Musa ayeuna teu wudu matak nimbulkeun nyungklit ati. Disangkana mah pangna paraksa bumi kitu sikepna teh geus tangtu diojok-ojok ku Arya nu memangna sieun kasoro pangarti. Eueur mah memang geus nyampak bibit-bibit katugenah anu nyangkaruk dina hatena. Ayeuna deui ditambah ku soal ieu munasabah naker. Upama kaceceubna Musa ka Arya teh beuki angot. Ngan nya kitu saeutik oge teu ditemrakeun. Da geus tangtu bapana mah moal panujueun. Ku kituna Musa teh ngan ukur bisa ngagermet di jero hate we. Harita oge waktu Musa ngadenge pok-pokan bapana ka Sudira. Nyaeta waktu ngabejakeun Arya keur nanjak ka padepokan Gunung Cupu. Kalawan teu loba omong deui leos be. Musa yang ditidinya teu jiga-jiga nu aya maksudna. Sok padahal harita keneh oge kebat manehna mah ngajugjug ka Gunung Cupu ngan teu langsung ka padepokan. Lantaran maksudna oge ukur deuk megat Arya engke di mana ulang deui ti paraksa bumi. Sedengkeun Arya kanca harita teh geus anjog kahareupeun paraksa bumi. Sangeusna munjungan sakumaha biasana kanu jadi guru paralak bae. Arya ngadongengkeun pangalamanana. Enggoning aya di panyabaan. Nu akhirna manehna langsung wakca balaka minang saraya kanu jadi guru. Pikeun yang hareupan Mbah Laduni nu nyata-nyata tingkat pangabisana jauh naker aya di saluhureunana. Aduh kanca cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.